Nyuhunkeun waktosna kanggo ngawawancara Bapak. Nuhun. Bade ngawawancara tentang profesi Bapak janten tugas bahasa Sunda. Nuhun. Ayeuna profesi Bapak janten naon? Bapak teh damal di pemadam kebakaran. Atau selami Bapak janten damel di pemadam? Tos neng, tos 15 warsi. Oh. Ayeuna di pemadam aya kegiatan naon wae, Pak? Ayeuna teh fokusna tentang virus corona. Gitu. Jadi Bapak pinten ayeuna teh jaga gitu. Standby di pos gitu neng. Suka duka jadi pemadam naon wae, Pak? Suka dukana seueur neng. Anu sukana nya lamun tos maramkeun bumi hiji teh alhamdulillah supaya tong ngarembet ka mana-mana gitu. Dukana lamun bumi kabakaran teh seueur aduh eta neng capek. Cara Bapak ngaruman seuneu kumaha? Nya kan aya teknikna gitu kan tos pemadam kan tos aya tinggal dinyemprot we gitu dina mobil. Nuhun. Cara di abdi cekap wae. Hatur nuhun, Pak. Mun atur nu hiji deui ingat semboyan pemadam teh pantang pulang sebelum api padam. Eta semboyan pemadam kebakaran. Nya muhun, Pak. Mangga Hatur mangga nuhun. mangga, atur nuhun.